asa naon itunya. Mun bagus itu tinggal kembang sereh. Kembang sereh eta. Yakin nama karena kekuatan miliknya mah. Yakin nih mah karena kekuatan nih mah. Karena kulit panggulnya kuat ya mah. Karena harga bawa mah ya kuat di kembang sereh ya. Pusaka ya mah. Kayak sugan uap pangulon mah sugan nyahuan ya hasil nakanon ya. Cenah mah denge kitulah karena kekuatan ya. Deng kuat dahar deng kuat naon ya yang paling belah. Tuh milik ya. Bawalah bikin uap pangulon. Weh, ini pangrasa parwaki dah. Ting kurang darah gitu nya. Kayak ngomong-ngomong kamarna baru udah kieu. Heubeul telok panggil si Cantel, si Dugul, si Usup. Korang ting kamaran aja ha. Waduh, kemana aing ari geus kieu? Ngomong-ngomong ya aing nekat itulah teu boga bako. Malu pan hirup mah. Boga bako lalaki mah. Kali itu lah. Aduh. Nek melak naon anya. Modal can aya ieu. Istirahat lah aing ngakan cau ieu. Aduh. Nih lumayan ya cau ya jeung ganjel beuteng ai di kebon mah kudu kieu kudu mawa barang dahar teu mawa barang dahar mah beuh teu mau kadahareun mah mal endah gagal ge lulus nah habis Pak jangan heula jeung lebaran meletak ayo siga nama iya batu berlian iya waduh bener aing hirup moal susah deui nek nanya aing ka Wapangulon ngadenge-denge berlian mah mahal cenah hargana bisa kebeli segala-gala. Lah. Aing nanya ka Wapangulon, pangteskeun sekalian. Nek dijual. Sugan bae, boga duit aing beuh. Teu kudu macul deui, aing teu kudu ngahayal. Tadi heula. Ieu tundun. Sugan teh sok aya eta ieu mah keur teu dagang bakona ge cenah mah nanyakeun tadi. Lagi meuli tundun mewah. Jika kieu ge rapiah ting rapiah ya kayak tapi amis ieu bangsa ieu alhamdulillah tapi aja ieu kamana kitu teh nya aing pusing dah teu boga bako mah ieu jeung kaum mah ngala kabar ini teh budak kasih korang jeung si ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager jak ora. Naon ieu? Kudu arek iya baret maro si jata di kembang sereh ieu. Kembang naon eta? Duka ieu tina sereh. Iya kesebut kembang sereh teh ieu. Iya. Karena kekuatan ieu. Kekuatan ieu. Sugan karena kekuatan jiwa. Iya, karena kebedasan. Kulit panggul mah endah ieu. Kulit panggul. Laju dahar ge beuki beak sabakul jeung nama ieu boga ieu mah. Di mana ieu manangna? Di dua di kebon. Dasar eta. Jeung wa bae bikeun tu ka wa. Atuh mangga bae eta mah. Ka diampian ku nya. Nuhun. Ka di ieu heula urang di istiqrohan di kembang sereh. Nuhun ja. Jadi itu dina kembang sereh nama asli. Ieu hore kembang serehnya. Nuhun. Allahu akbar. Kayak uang sugan kayak ditarekah heula kana naon ieu? Silain ti eta. Atuh bagus kembang serehnya. Masyaallah. Milik eta. Milik deui dengan tetap kuat kana 3 tahun. Ieu mah diberek ieu mah tuh. Meuli seungit ieu. Anu ngomong he.
Dugul kamaya. Nah, Ting ka mana kewan orang pengolanya. tantal ge eueuh ya. Waduh, nungusina ya bikang. Bener tawa. Nungusina ya lamun teu salah Dewi Pri. Pri Pohaci ya. Nungusina. Sugan badan kana. Saya ngomong turun tak, ada turun tak. Duh mohon ya Wak, duh ngeunah ya aus. Aduh, Diambil heula kuahnya. mohon Wak. Besi tadi teh anu malih Pak. Diambil heula. Aduh, Wak pada pamit bae nya. Ih, atuh Ayo, segera lang pajing. mohon ya. Atuh naik ke bae. Mohon digerakan mah mah. Oh, iya bagus ya. Sigana makan pelet ya ya. Pokoknya mereka urusan heula kuah ya. Besi anu maling teuleun heula. Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon ye? Wak, Kayak berita gembira. lain naon ye? Tempok ya. Tadi cantel di kebon. Nya. Macul, pak. Pas kapacul. Duh, manggi berlian. Wah, Allahu Akbar. Iya, berlian mah asli mah. Bakal boga duitnya. Teu salah pan uang ngomong, cek uang ge sing sabar tawakal. Bener eta mah. Iya, dia jawabanana ieu. Oh, iya nya. Ya Allah Subhanahu wa Masya ta'ala tuh Allah, bagus gitu lah. alhamdulillah. Waduh. Atuh Eta ieu mah bagus. bagus ya. Pokona mah ieu geun perlu sabar deui. Sabar deui. Nya. Ieu berlian asli ieu. Tapi ngomong-ngomong ieu bisa dites deh. Atuh bisa lah. Coba Iya. pang teskeun Wak. Penasaran cantel. Ya. Aing nyoho berlian apa atau lain yo. Kayak tes urangnya. Heeh, keren. Wah. Waduh. Tah. Boga duit. Ieu na paketesan gua boga lah. Atuh ieu mah. Coba nempo. Hmm. Halo. Ih. Halo. Atuh Dari ieu mah. ngomong. Atuh ieu mah pan paketesan berlian. Oh, lain telepon. Lain. Oh, Kayak. kirain mah HP eta anu ngkring-ngkring teh ya. Kayak. Non eta? Batu nomornya. Waduh, Batu nomor param. Aduh. eta mah batu nak udah di paraban ta mah. Nah, tak urung tak. Dulu Pangcaskeun coba. Pangcaskeun coba. Aduh. cobanya tak urang dulu tak besi ieu mah. Coba. Tah. Wih. Atuh asli beureum lah. Berlian nih nya. Berlian ieu mah asli. Alhamdulillah. Heeh. Ulanya. Geus. Berarti boga duit cantelnya. Atuh bagudut uah bere dibere seber tuh ayo. Kumanya? Tapi pangjualkeun bae kuanya. Ih, tadi si korang ngomong-ngomong dari nitip ieu ka uah. Kemana Kemana mana? sereh? Oh, Ting ka mana meureun ka ditu tuh. nitipnya. Mohon. Pangjualkeun. Mohon. Ya, Ieu uah ge boga ieu berlian besi teh. mana? Ya, uah mah ieu. Besi hanya mah. Ya di dia Mana? jika kieu ge ngahaja ieu nyamar. Oh. Besi ke tangan batur. Oh, benar. Itu tua. Tah. Kayak berlian ieu nu uah mah yo. Coba. Aing Nah. nempo penasaran. Lah, nu uah mah. Kayak. Tuh. Coba buka penasaran coba cantel. Waduh, geraan cekawawa ye. Tuh dulu ieu mau. Dulu banyak ulah dicekal Ah. tuh. Tulah. Beuh, eta mengaburanya dong Tuh. lampu neon bae. Tulah. Beuh. Karek nempo cantel warna beureum. Tuh. Beuh. Tulahnya. Oh. Atuh nu uah mah. Ieu kan asihan. Asihan, Kan awet ngora. awet ngora. Heeh. Pastinya. Heeh. Waduh. Ieu kana ieu. karamean. Atuh ieu ge sarua bae ieu ge. Oh. Cuman ieu mah masyarakat mah ieu na bongkahanana. Tapi ieu mah beureum, ieu mah beureuman. Atuh encan can jadi. Can jadi. Encan. Oh. Lah bagusnya, bagus itu lah. Oh. Ulah. Mun buraha kitu tah. Bener. Lah, ulah. Mantep tah mah, Wak. Bagusnya. Oh. Ulah. Ulah tuh. Hargana ge eta mah Iya, aya nawar 3 miliar. miliar. Nah itu bahasa uam teh nya puguh. Geus teh nyaho lah di dieu ge cantel ge teh nyaho kana miliar. Nyaho ge kana 1000. Bulannya. Beuh. Oh, sampihan lah kuat besi tadi teh. Iya, ini tipuannya. Mohon. Waya napang jual ge nya. Dijual ke kuat. Cantel nek balik heula geus sorenya. Cek uah ge mun teh sing sabar.
Alhamdulillahnya aya jalana ieu. Wuh. Aya kayak tata, dipercaya mata sakit bener. tah. Bener. Tah. Pengkuanya. Oke, isukan ku cantel nek tong nih ka dieu nya. Nya. Ieu uwa teu sambarangan boga ieu yo. Oh. Teu sambarangan uwa. Bisaan eta mah pengetesana. Ieu meuli uwa Beli 5 juta. duit kabeh. Atuh duit. Pacar cantel mah telepon teh dong ngeng-ngeng. Ieu ge uwa ku hayang boga ieu kuat ngajual kebun dangdeur. Atuh laju ngebon di mana kuari? Ngebon. Atuh can digarap deui, can dikelakan deui. Pabalatak tanggal nama di ditu ieu. Bener. Lakan gandrung be ditu. Ieu mah geus kieu wanya berhubung cantel keur berbunga ye nya. Mangge eta naon belian. Pangjualkeun ya. Dijual ke kuat. Cantel ka ditu heula nek balik di sore. Nya. Can ibak yo. Pangkaset, panggluwing. Pantesan bau sikih meong. Eta ari ngomong. Gitu. Kali-kali ngalem ka cantel. Atuh wangi-wangi ieu teme. Awas ulah poho. Nan, Bere uak kayaknya. tenang. Sebab gua gak atuh ieu di dalam rezeki orang lain. Bener. Yatim piatu. Betul. Nini anu jompo. Bener. Tak perlu dibere ke orang. Ya, Perlu dibere. dibere perlu penting. Wayana ieu mah. Urang can bisa mere, tapi hasilkeun bae heula eta. Tenang, ku Ya. uak nama ieu mah. Ya mun hasil wayana atur ku uak. Siap. Pokokna mah cantel mah nyo aya be. Ya. Pokoknya diatur ku uak. Yo. Ya. Kami teh nya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ka Waalaikumsalam. korang, Mohon. Amun aya korang tanyakeun cantel kitu. Ya, Di ya. tangguan dina tanggal tikur. Nya. Wenal ngimpinya. Si korang mawa kembang itu tuh sereh. Si cantel mau berlian. Ngimpi lah mang hibeng ngagotong mayit dia datang kedua kali. Oh burungnya. Oh ngomong-ngomong gua anak diampihan boga batur lam diampihan besi tadi poho pae uang. Oh, ampihan heula ieu.